Sampurasun pamirsa nu dipiasih ku Pangeran, tepang deui sareng pribados dina acara Pani Ismanah ngalangkungan kanal YouTube YKB Bahasa nyaeta Bahasa Sunda. Para wargi sate acana urang nyakseni panglenyepan dina danget ieu, mangga urang sami-sami ngadeheus ka Roh Suci. Mangga urang ngadoa. Nun Pangeran anu murbeng alam, Gusti anu sapaposna dipuja sareng dipuji ku abdi-abdi sadayana, dina danget ieu abdi seja ngadangukeun dawuhan Gusti. Auban pasihan pangartosan supanten abdi terang naon anu dipikamanah ku Ancen. Hatur nuhun Pangeran, haleluya, amin. Para wargi panglenyepan dina danget ieu dicutat tina buku wasiat anu jejerna Sing Jadi Caang Moncorong. Dicandak tina Yesaya 60 ayatna anu kahiji dugi ka genep. Atuh nu janten ayat luluguna dicandak tina Yesaya 60 ayatna anu kahiji anu kieu unggelna. Gera cengkat Yerusalem sing moncorong kawas panon poe, maneh bakal kasorot ku kamulyaan Pangeran. Para wargi sadayana kacarioskeun aya hiji jalmi anu divonis ku dokter jalaran anjeunna teh ngarandapan panyawat kanker stadium lanjut. Tangtos hal itu teh ngajantenkeun ngabarubahkeun nya anjeunna oge kulawargana. Sahasih di dunia ieu anu tenang, anu kersa nampi panyawat kanker stadium 4. Namun jalmi ieu teh jumerit tumungkul neneda ka Pangeran nyuhunkeun supanten panyawatna didamangkeun. Gusti anu welas asih teh anu ngaping, ngajaring, masihan kakiatan sareng panyarengan ka ieu jalmi salami pengobatan anu lami anu henteu sakedap. Gusti teu ngantep ka jalmi ieu dina mayonan kalempohan pisikna. Para wargi sadaya, bangsa Israel numutkeun serat Nabi Yesaya ieu nuju mayunan kahirupan anu poek tanpa pangharepan. Margi aranjeunna nuju aya di wilayah pamiceunan nyaeta di Babil. Dina kaayaan anu poek taya pangharepan, Nabi Yesaya ngahudang bangsa Israel sangkan cengkat sumanget lantaran naon caang bakal datang sarta kamulyaan Gusti bakal ngahibaran maranehna ku cahaya ti Pangeran. Hartosna Gusti bakal ngangkat bangsa Israel tina kalempohan. Kaum nu lain bakal muji kaahengan Gusti lantaran kataji ku caang dina diri maranehna. Ngalangkungan aosan Yesaya dina danget ieu, urang sadayana diemutan, dielingan yen moal salalamina urang dikungkung ku kararepet, ku masalah, margi naon dina waktosna Gusti bakal nunjukkeun caang masihan cahaya kanggo urang mayunan kararepet eta. Hirup urang bakal dirobah ngalaman pamulihan tina poek ditungtun kanu caang. Batur tiasa ningal parobahan urang jalaran cahaya ti Gusti. Janten aranjeunna ge ngamulyakeun mantena lantaran naon urang dihibaran ku kituna urang gedurkeun semangat janten cahaya na Gusti mintonkeun kaasih
sareng kamulyaan dina diri urang. Mung sakitu pamiarsa anu tiasa didugikeun, hayu urang sami-sami ngadeuheus ka Pangeran. Gusti Yesus anu murbeng alam, hatur nuhun anjeun parantos ngemutan ka abdi sadaya, supanten abdi sumanget yen Gusti teh sejak nulung abdi, Gusti teh moal ngantunkeun abdi. Anjeun nu bakal masihan cahaya, anjeun nu bakal masihan caang ka abdi-abdi sadaya. Pasihan kakiatan supanten abdi tiasa hirup kamanah dipayuneun anjeun. Hatur nuhun Pangeran, haleluya, amin. Para wargi sadaya, mung sakieu panglenyepan dina danget ieu, ulah hilapnya like, subscribe, sareng bagikeun kanu sanes. Margi ngalangkungan hal ieu para wargi tos ilubiung ngamasurkeun dina Injil salametan sasarengan sareng YKB. Gusti ngaberkahan. Hatur nuhun.